nuturkeun saaya-aya salajengna mangga sadayana disanggakeun tuangeunana sapuratina mugia janten barokah kangge urang sadayana. Bersih hati ikhlas manah nyuwun doa ti sadayana tasyakur binimat ieu hoyong karaosan ti warga Desa Kertabumi. Sekali deui ka para wargi para tamu uleman sadayana mangga dihaturanan ka malebetan ka ieu tenda ka luhur. Margi acara insyaallah acara merlawu alhamdulillah ngalalawu lamun ayeuna dina merlawu aya dangdut asa teu ngarepok geuning bener anu teu ngarepok mah beungeut maneh lain urang ge ieu teh era nama era naon urang jauh-jauh ti Cisaga lamun nu datangna ka ditu jalma nu biasa-biasa mah hoream ai sabab poe kamari urang kadatangan ku kepala Desa Kertabumi bangsa Bapak Kuswana cenah papa wayahna dina poe Kemis cenah cuang ngahibur panghiburkeun cenah kitu ceng tengah hiburan acara naon di cenah acara merlawu ari ceuk urang teh ning atuh ceng teh Pak Kades asa jauh-jauh teh ceng teh ti Kertabumi manika Cisaga ceng teh kapan di ditu ge aya nu deukeut saha si Uceng papa sama ari cakep Kades teh si Uceng mah cenah ayeuna mah teu bisa nih benar si Uceng mah cenah ayeuna teh keur disusuru cek urang teh nah aku naon atuh si Uceng disusurung lain disusuru bener mah lain disusurung sia teh urang ceng hayang papangi jeung si Uceng bejakeun ka Kades teh si udah mu apaleun mah si udah pangnan teh ka dieu teh saha Kades si Uceng si Uceng teh ka dieu teh urang tadi teh si imahna ka si Uceng kamu sibahan kita apal mah opa si Uceng kamu sibahan kamari basa aya angin teh ya kan kamari teh aya angin ge bener gelebuk Cijengjing tumbang ai pang di dieu aya naon kamari kapan riweuh-riweuh syukuran teh itu di imah si Uceng aya naon loba jama ari didongok teh sukuna potong naonna sukuna potong payengan teh ka dieu si Uceng aya labu hah labu ibet henteu biasa we eta mah teh labu tabrakan henteu eta kapan cek maneh sukuna potong kapannya urang tua milu apa pieu urang teh di garot ragaji di garot heula mah si Uceng di ragaji kita tekan wah teh lumrah aya biadabnya atuh si Uceng rek diteuk-teuk kapan rek diberesan ngampar sukuna heeh nya sukuna 2 ciki ngampar nya teh ampun teuing bala ek diberesan kurang teh masuk ek diteuk-teukan rek dibawa ke tukang bata jang beuleumeun heula si Uceng rek dipake meuleum bata atuh sia teh kitu-kitu ge Kades nama euy nyaahon Kades Kertabumi teh boga bodor hiji-hijina si Uceng lah gogo Kades Kertabumi jeung si Uceng mah keur teu bener teh keur boga masalah keur kles keur stres siapa mamaniana mane aya bejak si Uceng jeung Kades Kertabumi keur kles
tina masalah pajak. Hah? Lain. Sugan pajakna sugan lain da urang nanyakeun nya tina masalah naon. Ke heula tina masalah siltap pedacan datang gitu. Ya tidak naon ieu masalahna. Urang ge nanyakeun teu dibejakeun. Kayak aing ditanyakeun ke urang mah cenah pada dibere duit ditambah enom. Lain. Nog naon aya? Nog naon maksudna? Betul teh nya. Urang mah. Yes. Alhamdulillah Kang Iye udah jeung Kang Papa ku angkirna pangsa Bapak Kades oge kasepuhanana sadayana ti seniman ti budayawan alhamdulillah serempak kanggo anu acut bodas acut hideung urang ge tadi mah arek make baju hideung tong teuing maneh mah aing tadi ka karage-rage karang ti imah video kaburuan heeh itu cenah jin aing pang disebut jin maneh kumaha aing baju hideung beungeut hideung cenah deuleu itu si bapak siga nuku gelap guys Pak urang rek ngarepan sasisaon alhamdulillah tingkatkeun keimanan jeung katakwaan khususna lamun desa Kertabumi umumna keur Indonesia nya alhamdulillah urang mah arek nyambut bulan puasa teh atohna mah atohna aya susahna aya ai pang atohna urang rek ngajalankeun ibadah puasa alhamdulillah urang teh ari sedihna susahna urang ieu teh minyak kada rese nah sia teh mikiran minyak kapan kamarina solokan di ditu loba aing eye kamari neangan minyak eueuh rek ngagoreng tahu kapaksa ku aing tahu disangrai teh heula Pak samemeh ka dieu urang santosna diwartosan ku Bapak Kepala Desa Kertabumi tadi teh urang mah disukene datang ka dieu ari ente tadi subuh heula henteu nya alhamdulillah urang ieu anu ngakukeun agama Islam wajib salat subuh sanajan waktuna geus beurang begitu urang nyaring tetep waktuna subuh laksanakeun Pak alhamdulillah syukur alhamdulillah nur syukur ari masalah kana salat alhamdulillah maneh pae moal mawa calung euy moal mawa iket moal sarua we maneh teh baju bodas talian bodas di tali ai dibuka teh kapas ramai nuhun syukur sing ulus khotimah maneh maot amin sing cicing dina pamadegan amin ge ari masuk subuh pada beungeut rendarum ih atuh harianeun siapa beungeut mun ditutung gitu ai kana subuh mah memangna kok beduga urang mah geus hudang alhamdulillah subuh tadi subuh alhamdulillah urang aya urang mah sok nasi itu sok salat tapi pandang rek iraha deui maneh tobat umur geus sakieu geus ka ieu kaumuran sing getol salat ibadah loba dikir ka Allah sing eling maneh tong kabina-bina sing eling urang lieur dua kali dikebreukeun dulu urang ari Kang Acu maaf di mata tangi Pak Kades netepan ti tabuh tilu dugikeun ka netepan subuh alhamdulillah tahajud ka dieu alhamdulillah nalangsa ieu mah bari sedihan urang rek nalangsa loba syukuran ka Allah loba dikir ka Allah loba menta ka Allah Allah tersepen ka jalma nu teu menta tadi menta maneh kapan alhamdulillah tadi kerak rada libet ke bagian kerak lah maneh bagian ketelasna ya ari nanya ka batur ke subuh sana ari maneh tadi subuh tahajud jam 8 nyaring siapa encang-encangan awung-awungan siapa beurang jemput tinggal bejaan ke batur kailinan siapa mani kawan nuho mani nangkep ari lewe siapa ilmu lilin atau berenung gitu mah nah contoh Mang Acum bakatku kata-kata kana ibadah rek jumaahan PKP samingguan deui mangkalan tuh disuceng paingan kamari cek kubu ditolak aya si Acum ka dieu rek milu jumaahan ku urang ditah balik nah atuh da rek milu jumaahan cicing datang ti Minggu ulah ditolak rek niat ibadah saminggu ngadanguan di kuah raskin ge beak bari juri ai urang bareto bareng mimiti diajar salat cek pimitohaon harita ai kitu boga mitoha cenah jang geus salat subuh aing teh tanya aing teh dereng-dereng me ka masjid aing salat subuh 4 rakaat astagfirullah aing dikarekan ku pimitohaon lalaki
goblok. Cenah mah ya subuh 4 rakaat. Cenah salah teteh cenah. Lah kitu salah di hok. Bersalah kan 2 rakaat subuh mah. Udah. 2 rakaat kurang 4 dicarekan. Kang Ye, alhamdulillahnya urang mah tradisional, itu ngurangan ieu mah asli, asli tradisional. Tapi Harus urang kita pangresa Bapak Dalang Oci, salah kapang maresa kasepuhan Bapak Muhtar. Aya aya. Ulah pake sawer, ulah pake nanaon. Urang sangat di salah serius judul laguna. Eli Pabuhuri. Sanes bongdut. Pilih aya nu bade kagegelan kaikhlasan karidoan. Kanggo ulah nyebutkan kariduan kos nu musafir. sangat eling Pabuhuri nyangakeun ka pangresa Bapak Dalang Oci. Tas libur dipikir di bulan balik uring hirup teh geus lila tapi loba salah ticak malahan can kumarima di dunia hirup mumbara nyaonu sabenerna tunggul di larung catang dirumpak hirup lamokot ku dosa uring eling Pabuhuri anjakalna mayuna ibadah oge can bisa ama oge kacan boga Duh Gusti nu Maha Agung nedapi tuduh abdi tugas atas kuat abdi sujud ka Gusti ampun Gusti mudah-mudahan keimanan sareng ketakwaan urangnya iman sareng takwa siang sareng muina oge ka kasepuhan hatur nuhun sanes kanten mudah-mudahan ayana merlamu acara tahunan mudah-mudahan selangkung anjir hatur nuhun pangresa Bapak Muhtar mudah-mudahan sehat banyak usaha di rezekina amin punten sanes joget ieu mah dipikir di bolak-balik uring hirup teh geus lila salah tingkah malahan cantu marima di dunia hirup kumbara Padalang Oci haruna teh geus lila Pak Kades Kertabumi hirup lamokot ku dosa uring eling Pabuhuri ka Oci malahan can tumarima Pak Kunci Galuh Salawe aya ibadah oge can bisa ama oge acan boga Padalang Oci ku Gusti nu Maha Agung Pak Kunci Galuh Salawe bakal ini Pak
Nedapi tuduh ka abdi sumujud ka Gusti urang baregbek ampun Gusti kuring eling pabuburit anyaka nama ayeuna ibadah oge can bisa kasepuhan ama oge tacan boga Gusti nu Maha Agung nedapi tuduh ka abdi sumujud ka Gusti sanu bade ama ampun Gusti kuring eling pabuburit anjaka tungatengma ibadah oge can bisa ibu amal oge Gusti nu Maha Agung urang baregbek nedapi tuduh ka abdi alah kasepuhan abdi sumujud ka Gusti ampun Gusti idunya hirup ngumbara ibadah oge can bisa ama oge can bisa pangersa kasepuhan Bapak Muhtar ama oge tacan boga pabuburit bakades uteng anjatana mayeuna ibadah oge can bisa ama oge tacan boga sesepuh sadayana du Gusti nu Maha Agung nedapi tuduh ka abdi sumujud ka Gusti budayawan ampun Gusti aduh nuhun Pak Kunci Nuhun. Alhamdulillah. Aduh. Diheula cum coba urang ti Sunda anu sakieu seueurna nya ngarasa reueus jeung ngarasa mibanda tetep jaya eueuh deui cek masa dulu Sumbang urang Sunda disebut eueuh da aya disebut aya da eueuh ayeuna geus nyata Ki Sunda di mana-mana kompak semuanya Sunda nu urang arek itu sadeu malahan Ki Sunda geus boga wasiat yen hidup di alam dunia kudu ngabogaan 5 ilmu hiji ilmu saifi dua keke ai saifi cek batur cenari saya itu cek edan ya ilmu saifi lain berarti kudu orang bisa leungit gitu mau ditumpangan kurang ditebelan ku iman orang bisa dipakai teu bener saifi teh jaga hate saya pikiran cek urang Sunda akur jeung batur sakasur akur jeung batur sasumpur akur jeung batur sadapur syukur lamun bisa akur jeung batur sagubernur lega
legakeun hate urang. Legakeun. Sabab pangheulana di jieun di manusia segumpal darah nu aya dina jero awak urang nyaeta hate. Benar. Jaga hate. Kapan kita kaagim? Jagalah hati. Belalang kupu-kupu. Cek agim. Jagalah hati, lentera hidup ini. Izinkan suami bila menikah lagi. Pura-pura diizinkan saya teh balik telat ke pantok ngalayang. Anu kadua papa Kedua. kudu boga ilmu napak sancang. Oh, lempang dina cai. Naur cai. Nang cai. Lain. Aing kamari ge macakeun lapana kalah karek lempang kerat deui lempang kerat deui aing ye. Masukna napak sancang ti Sunda kudu napak dina pamadegan. Nah benar. Ulah lancalinci luncat mulang, ulah kabawa ku si kaba-kaba. Pancek ki Sunda sinatret Sundana. Ulah kabawakeun. Ulah kabawakeun Keun nu ngaledek kumaha-kumaha yen urang ti Sunda teu meunang make bahasa sampurasun sagarupa. Hilangkan itu. Lapangkeun dada yen ti Sunda aya. Berarti si aya teh jeung nudeung. Oh, ulah dawa sumuhun. Loba balad aing mawani sate. Daripada nyeng cering sorangan mata kariweuhkeun ka batur, mending loba balad hirup. Luar biasa. sabaraha teh biar. Nu katilu ek maca heula aing. Nu katilu teh kebal. Kebal. Teu terak di kadek. Lain. Teu terak di tangan. Lain. Teu terak di duduk. Lain. Atuh kebakunan. Cicing di depan madegan tong kakeunaan ku hawa gingsir ku bisikan setan urang. Urang kudu naik takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu loba dikir. Bersihkeun hate dina bulan nu ayeuna sabab urang isuk bakal puasa. Nah, nomor sabaraha eta? Anu katilu. Ari urang mah dikir teh kiloan ge. Naon sia teh? Dikir eta mah diperiksa. Beda teh urang mah ngawan agung. Jawab tetangga urang teh tah kiloan dikir. Anu kaopat Naon? kudu boga ilmu rawa rontek. Wah, berarti Anu diponcit ngahiji deui. eta lamun Lain. Anu di kadek liput deui. Lain. Anu ditusuk liput deui. Lain. Rawe rontek nonte. Rawa rontek di Sunda kudu bisa ngahijikeun nu keur pangdudengan para sea. Nu loba keur masalah hijikeun ku urang. Hijikeun. Benar. Supaya akur jeung batur sakasur, akur jeung batur salembur. Benar. Nu beda akidah, beda pemahaman tong loba omongkeun masing-masing. oh, bisa gitu. Lu urang manu urang we. Bisa gitu. Si Sunda manu Sunda nu urang. Aing mau catetan nanti itu beda. Wani, punten padalan. Jangan anu mau catetan sih. Ai pok ate cek dalam aing mah ngadalam deui da eleh si aya cenah. Nomor kalimat. Nomor kelima ilmu halimun. Oh, Bisa ngaleungit. Ngaleungit. Ari ilmu halimunan kumaha deui? Sok ngaleungit. Nah, lamun ilmu halimunan aing boga. Boga maneh? Boga ilmu halimunan. Hah? Aing mah teu kaok aya nu rek ka imah. Rentang-rentang aing leugit. Tiap poe naon eta? Tiap poe rebo. Lantaran Pokona mah tiap poe rebo mah urang sok cicing dina pantok. Kadeula rentang-rentang Bang Emo leungit. Lain eta maksudna Bapak. Nu disebut ilmu halimun teh kudu bisa nyumput di nu caah. Wah, sama kotok kamu halam nyayang ngumput di nu cak. Di nu poe. Eta mah silokana urang Sunda. orang Sunda. Jadi kudu biji ti nu poek nya. Tah kudu biji ti nu poek. Jelema ulah sok sombong kena loba ilmu. Ada luhur pangkatna, luhur hartana. Sagala rupa dipake adigung, sagala rupa nu dibikeun ka manusia eta nu Allah. Oh, nu dibawa kabeh ge. Mantak sagala rupa ge aya papasangan contoh lamun papa di bulan itu aya di dieu. Hirup kumeuleunang di alam dunia beurang jeung peutingna. Bener. Aya langit teh jeung Bumi. aya beurang aya Peuting. aya awewe aya Monyet. aya hujan aya Alodok. aya ronggeng Monyet. itu meureun punten Pak Kades teh kenging gumujang Pak Kades mantos cekap Aing tapi tahu aing rek nyebut bagus aing tungtungna teu enak bete. aya langit aya Keola aya mobil ngahalangan jet hiji 862 YC oh nu aing eta mah nu boronto. Ke
Avanza mobil naon ye? Avanza lain. Teuing Bisi Avanza. warna putih. Oh, Avanza nu putih. Eta mah Nova, itu mah Nova Kadis. Kayak anu mana penyangsang tangkal nangka. Kapan anu Pak Kadis mah Avanza, kapan ari ngurang mah Avan teu gableng. Oke, Pak. Supados teh nyang kolong kena waktu salarasan waktu saparantos tabu opat. Keun percaya kasih kan cuma nyebut tabu opat oyak kieu da jam lagi paeh di kamari ge. Bade aya nu debus. Oh, debus. Debus. Warna calung engke Kang Uceng bade pakaulan sakedap 2 menit po Jang. Mohon. Ayo kacung wartoskeun beureum pada anu nyungguhan debus abi tadi euing ngadama mie debus. Sanes bade nyanak saweran ieu mah bade sanes bade nyanak saweran wa ieu bade ngalagu ampat. Rek debus mah urang. Diantos kan bade debus sakedapan. Kang Lili urang sangakeun ka kasepuhan ka pangarsa Bapak Kadis sajungjang karawatna. Mohon. Cek leres sport. Sok nu barisan nyanyi mah sok nyaranyi. Aya amparan sajadah. Urang mah teu bisa nyanyi. Bobongkonna di kurilingkeun. Eta teh produksi Kampung Nagrog. Ieu teh acara hiburan ieu teh gawe bareng jeung produksi Boboko. Ya ngelingan teteh. Ngelingan baheula mah kitu. Keur merebutkeun perjuangan urang cukup ku bambu runcing. Bambu runcing. Yen awi teh ngalambangkeun yen urang hirup nyawa urang seperti awi nyawa manusia. Lamun keur waktu heun meureun iwungna. Kapan sok aya ning budak nu maot, bayi nu maot. Ya teteh meureun waktuna nepi ka dinya. Butuh pitalieun meureunna nu keur eumel-eumel. Nu maotna meureun rada keur ngorang keneh. Butuh piusukeun meureun nu kolot. Kamu da papa Tah teh geus balila deui teh. Lain padahal mah jalma loba nu ngadal haro oseng iwung tapi loba darah tingginya. urang sangakeun salah satu judul laguna. Dosa nyakakeun sadaya-daya. Saya deui pamuntangan, saya deui panglumpatan. Mu Allah Rabbul Ijati geran abdi sadaya. Foto-foto bareng bersama. Amparan sajadah abdi sumujud mah
anu maha kawasa nu nyiptakeun langit jeung bumi atut sagala eusina rumasa abdi sanes ahli surga anu teu kiat ku seuneu neraka rumasa abdi majalma anu sok sering midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Gopur apunten abdi rumasa abdi sanes ahli surga anu teu kiat ku seuneu neraka rumasa abdi majalma anu teu kiat ku seuneu neraka astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Gopur punten abdi aturan kapangdesa jeung raka di Gema Parahyangan alhamdulillah Laras saya nu kuat Laras hoyong pengemsian kenan pada debu saurah Laras dulu sampai kembang wargi-wargi para kesepuhan kantun para sesepuh para siklus budaya doa di Kabupaten Ciamis lokal rasan dina siang ieu karempel di dieu mangga dengan gaduhan talenta iya di bidang seni budaya nyarengan dina acara Galuh Kertabumi 31 Maret 2022 mangga katurkeun ka wargi-wargi tepuk tangan yuk pusas udah laksanakan udah sasaran sampai nyakseni mangga nu aya tuangan mangga taruan aya leuteun mangga laleueun aya kopi mangga ngaropi aya rokok mangga ngarokok aya endog mangga ngarendog